aya nu opat kungsi diuji ku Allah dina hiji kesempatan. Ieu nu opat ieu. Beungharna aya, ulamana aya, pemimpinna aya, nu pakirna aya. Baheula aya raja beunghar. Adil. Raja teh beunghar, adil luar biasa. Pokona bager jeung ulama deukeut. Di pasantren disumbang. Pokona ulah aya rakyat aing kalaparan, listrik gratis, sekolah gratis, adil. Orangnya hayang boga pemimpin gitunya. Ulama dukun. Ieu raja beunghar bari adil, deukeut jeung ulama jeung kiai-kiai, nu miskin disantuni, yatim disantuni. Diuji ku Allah eta si raja diberes sirahna budug. Sirahna budug. Di dieu teh budug we di dieu teh. Oh, pokona mah rodek di dieu teh. Gagaro we unggal poe teh. Neangan dokter ka itu ka dieu. Pokona dokter nu maher ti luar negeri ti mana dipanggil boro-boro cager. Mending henteu. Mungkin renyeh we. Ieu akhirna eta si raja ubeuning teu kuat budug adeul wae nya. Kiraan kieu aya laporan menteri raja, saya menteri keuangan mau melaporkan ganeng si aduh aing ngaraton. Urus kita mesti gitu-gitu aja mah. Jadi geus konsentrasi ka negara. Mikirkeun budug we nya. Aya geus kitu. Cek raja manggil kiai-kiai dari kita, kiai istana. Kiai tadi kiai. Kiai kabeh ka dieu. Sia nyaho teu aing budug. Tuh deuleu usia. Lantaran raja atuh kumaha jeung ari teh biasa ngubaran. Atuh pan sia teh dibare ilmu. Pek atuh istikharah minta ka Allah Taala saha nu bisa nyageurkeun aing. Neangan dokter nu maher, neangan dokter nu hebat tuh bisa nyageurkeun sirah aing sok. Bara duit ku aing dibayar. Semua amu kan raja. Dibere budug. Terus teu kuat. Akhirnya ulama kabeh istikharah sepakat, istikharah ulama. Urang istikharah minta petunjuk, urang teu inya ku kabageran rajanya, ku keadilan raja. Istikharah ulama ngadua istighosah sadayana minta petunjuk ka Gusti Allah melalui syafaat Rasulullah. Dina hasil istikharah eta ulama ngimpi bakal aya nu bisa ngubaran budug raja si Pulan. Orang daerah anu al-hikmat. Tukang hikmat. Tukang nyariat, ngan al-hikmat bener ya mah. Lain al-hikmat tukang tipu lain. Pan loba ya mah al-hikmat tukang tipu kan. Malah duit nawe hungkul. Si hayang laku datang ka aing. Si al-hikmat teh sok ya jambe ku aing teh malah duitna 10 juta. Insyaallah laku. Begitu si jambe nya teu laku-laku. Kang teu laku keneh nih Kang. 10 juta teh kumaha Kang? Beungeut ta omean. Pakai al-hikmat mah hikmat sok aya beresna kan. Pan kieu mantang al-hikmat kan gitu ya. Sok aya semah ka imah. Anu hayang kawin, anu hayang menta eta syariat jejer ge. Oh, eta syariat jejer eta. Aing atuh sia singkong meunang sia urang teh. Mau jujur? Kamu ieu hayang siringan ieu nguseup. Saya masalah alamat, saya mah ka aing mah tanu kieu. Doakeun ku abi eta sholawat ya Allah, berkah salat ieu jejer sing buntu sing meunang wae. Dan mereka mah yakin urangna meunang we tapi nya terus. Jadi aya hikmat. Mah kieu kadang-kadang ya hikmat tukang neangan duit tapi na ieu mah jelema rek hajat datang ka imahna. Kang uing rek hajat mental syariat supaya halodo. Nu semah duodang datang kabeh mare duit kecil. Gampang hayang halodo mah. Siap kene syaratna. Naon Kang syaratna? Hiji bangkong budug. Kalapa hejo, sangu congcot, belum putih sama tarasi pais peda. Terus nyatu. Dijamin halodo. Ngan syarat kudu make duit nya ya. Bara duit nanti 3.600.000. Pokoknya dijamin halodo dipindahkeun hujan. Pokona ka ditu pokona pindahkeun hujan ke gunung. Siap. Dia dah bawa ka hayang nimponan. Begitu hajat hujan. Hujan begitu hajat. Pan buka hajat komen datang ka eta kiai. Kiai, kumaha sih ini hujan keneh ya? Persyarat geus cukup ya. Ini hujan keneh ya kumaha sih kiai teh bener suka ngaduana. Kumaha cek kata kiai al-hikmat. Sakieu ge nang nahan. Lamun teu ditahan mah jeung guludug-guludugna. Bisa we nya. Wes teh bisa gitu.
Nah, eta tukang tipu nu kitu mah. Ieu mah hikmat asli. Di daerah anu disebut Nahrul Hubro. Akhirna cenah datang tah ka Raja aya cenah raja di daerah anu nu bisa ngubaran raja. Tang. Panggil ka dieu. Barang duit dibayar ku aing. Aing teu kuat dibudug. Nah, sirahna budugna sirah. Datang kiai-kiai teh jeung pejabatna jeung para punggawana, pengawal datang ka hikmat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabareun teu wiridane eta hikmat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ya abdi utusan Raja Anu panginten Bapak Akang kenal ka Raja Anu. Atuh raja nu adil teh nu bageur, nu bijaksana, saha nu teu wauh atuh paneta ge raja abdi. Saha nu teu kenal ka ajeuna raja nu bageur, nu pohara luar biasa berehanan. Cek ulama, budug. Beneun nilai sirahna budug. Tah abdi teh ka dieu istikharah bahwa nu bisa ngubaran sirah raja teh ngan pangarsa. Wayah nanya pangarsanya, ayeuna ngiring di abdi ka kerajaan, pangubarankeun budugna raja. Oh nya mangga. Hikmat teh milu dipanggil ku raja. Datang ke kerajaan dicabak ku hikmat sirah raja. Sampai geus beres ngajampe. Cek eta hikmat raja punten. Ieu teh piubareunna teh aya ngan gampang hese. Disebut gampangnya gampang, disebut hesenya hese. Eta raja dikitukeun amok. Haram jadah sia. Naon nu hese jangan raja. Nu gampang. Naon nu hese jangan raja, hese bisa gampang. Mun hese pelebah mana hesena, mun gampang pelebah mana gampangna. Bejakeun. Amok da teu kuat budug dia. Cek al hikmat punten raja abdi teu bisa ngucap, teu bisa ngabejakeun. Piubareun raja, da gampang-gampang hese. Cek raja tangkurak sia ngabacot teh becus. Anu ngawanggung gampang-gampang hese. Bejakeun moal sia. Teu dibejakeun siap. Dipodaran ku aing ayeuna keneh. Moal bisa balik sia ka imah sia. Geus mulai tuh leungit keadilan raja. Gara-gara dibere budug. Karak dibere budug geus teu adil. Bejakeun moal teu dibejakeun dipaehan sia ku aing. Cek eta hikmat, aduh aing daripada aing pae. Mending aing bejakeun. Raja ieu teh ubarna teh eueuh deui nyaeta kudu ku hampruk budak leutik. Umuran sekian. Sudah sekian eta hampuran dialat disapun mun sirah raja. Pan gampang-gampang hese beurna. Disebutkeun gampang aya budak disebutkeun hese berarti eta hampruk kudu dialat otomatis kudu maehan budak. Eta budak dae kita dipaehan cokot hampruna. Budak umuran sekian segede kitu tah. Baik, salah hampruna. Berarti kudu maehan budak meureunna. Pan eta hese, urusan lagi nyawa batur. Cicing si raja teh ngahulang dia. Ah kebenaran obat kiai. Kiai, kurat tanya cek raja. Kumaha hukumna maehan hiji budak yang ngubaran sirah aing meunang apa henteu? Lamun menang sia ku aing gajihna ditikel jadi 10 kali tikel. Mulai duit. Lamun teu menang, tehan supaya menang. Mulai. Cek kiai kieu kahulang kiai bingung. Menang teu nyada. Menang kena yuk. Ulah padu menang kan kudu sesuai jeung dalil atuh. Ke. Ya, cenah cek kiai ini anu mutus. Urang boga raja budug wirang negara. Bener deh. Kang akang orang negara mana? Orang negara anu rajana budug teh nya. Kadua di mana urang boga raja budug, ieu raja moal konsentrasi nguruskeun negara. Otomatis konsentrasina nguruskeun budug teh. Geus moal nguruskeun jalan butut, geus moal nguruskeun bansos, moal nguruskeun keuangan. Lamun raja budug ieu keuangan negara acak-acakan. Kabeh rakyat pasti sengsara. Di mana keuangan acak-acakan, ekonomi acak-acakan, rakyat sengsara kabeh. Bisa perang saudara. Kusabab rajana mikirkeun budug, henteu mikirkeun rakyat. Da bukti ayeuna raja geus teu konsentrasi ka negara. Mikirkeun budug we da ajakan musyawarah negara ge mung neukal adat-adatan. Leungit budak mah hiji, leungit rakyat hiji bari budak, moal wirang negara. Bener teh?
leungit budak hiji bari budak rakyat bari budak moal wirang negara moal rugi negara. Jadi mending kene ngorbankeun hiji budak demi nyalametkeun satu negara. Cek ulama tah. Jadi orang mending kene ngorbankeun budak hiji, rakyat hiji daripada korban kabeh negara. Nyalametkeun satu negara dengan mengorbankan satu anak. Jadi tumbal. Intina cek ulama menang maehan budak demi nyalametkeun satu negara. Paehan we teh budak. Geus teu naon lah. Yang nanti budak mau bayar sajen. Sok coba pangleangan ke cek ulama menang. Demi nyalametkeun satu negara. Ngorbankeun satu rakyat. Cek ulama kos nu heueuh ya. Ieu dalil. Kaharti. Cek ahli mah teu kaharti. Daripada aya negara acak-acakan. Di mana teh cenah budakna? Oh, budakna nu sifatana kieu. Teu yang aya di daerah di ujung negara, nu sampai perbatasan di negara saja. Tapi masih ke bawah negara eta. Cek paraja bawakeun tah duit 15 karung. Bikeun ka indung bapakna, pentak budakna. Bejakeun ka aya anak kieu. Ganti rugi we tah, mayar nyawa 15 karung mah. Mangka kali itu bala tentara datanglah ka imah hiji jelema teh. Kabeneran ieu jelema pakir. Tadi kabeungharan jeung jabatan aya di raja. Bener teh? Ilmu aya di ayeuna aya di pakir. Kabeneran nu boga budak ieu jelema balangsak. Imahna ge doyong. Iris. Datang bala tentara di kerajaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Allah aya naon ieu cenah abdi bini-bingah luar biasa cek bapana teh. Budakna aya di dinya keur ulin. Bapak abdi utusan raja si anu bade miarian hiji burang kali. Kieu sifatana karasa eta teh aya di anak bapak. Oh raja nu adil teh sungguh. Eta raja teh cenah kabeneran bapak keur buduk. Ubar teh kudu ku hampur budak nu sifatana kieu kita eta budak teh aya di anak bapak. Tak abdi mah cenah moal panjang lebar iya nyanak artos 15 karung rek meser anak bapak. Bukan bade ica bade alhamdulillah jago baraja. Cek bapana aduh punten. Sabalangsak na abdi sapakir abdi ke heulaanan kudu ngajual budak. Abdi alim. Da tetep goreng patut sakumaha oge anak abdi kajen teh abdi hirup balangsak asal jeung keluarga. Eta bapana ngomong gitu kadenge ku pamajikanna di dapur. Cek pamajikanna akang jual. Pamajikanna teh. Pada iblis mah kitu kagoda ka salaki teh mampu lompat ke pamajikan. Jual akang jual. Kapiran kakang budak teh bengal, mentang wae. Ulin wae, make baju ge tala da teu gableug. Terus naon manfaatna mending kena jual Kang jual. Hayang-hayang teh urang nyieun deui we Kang. Abdi capek hirup balangsak di baheula. Boro-boro ngadahar mobil, boro naik mobil, boro imah gedong, barang dahar ngeunah ge jarang. Capek Kang capek, mending kena jual lah budak. Lamun akang mu ngajual eta budak uing nu kabur. Cek eta we. Aing kabur aing mah kajeun teh ngajablay hirup. Daripada hirup sia balangsak we. Mending ngajual. Eta lalaki bingung eleh ke pamajikan. Aduh, aing lanak leungit. Lamun pamajikan aya anak leungit, lamun pamajikan anak aya pamajikan leungit mana nya aing. Mending leungit anak cek bapakna. Daripada leungit pamajikan. Nya atuh cenah mangga teu naon teh eleh ke pamajikan teh. Mangga cenah budak dipanggil, "Ya, ka dieu." Oh, langsung bala tentara teh. Eceuk eta bala tentara ka anu bapana bapak, ibu tong melang. Da ieu teh maehan anak ibu teh. Yang ubaraja teh atas fatwa ulama. Cek ulama ge meunang. Demi nyalametkeun satu negara, ngorbankeun satu anak daripada negara acak-acakan. Cek ulama ge meunang. Eta budak molohok kayak goblok ya ulama. Mami aing jadi sasaran. Aku hampu tangkuratna we. Aing jadi sasaran.
Kumahanya. Tenang jang nya, tong melangnya. Cipangku jumbo kana teh jang, bapak teh lain teu. Nya ka ujang teh da kumaha? Da ujang mah ahli surga. Sanajan maot oge demi nyelametkeun hiji negara da cek ulama teh meunang, da ulama teh jeung ilmuna jang. Tah cek budak secicing teh nemalan. Kapiran aing nembalan moal didenge. Langsung dipangku ku bala tentara teh. Ujang lu hayang daharon yuk, urang subuhkeun yuk lu. Di bawah heula lompokan ke KFC. Hayang pasu PMI, ayo. Hayang es krim hayang ayo. Subuhkeun we kumaha ningali es cendol, dahar cilok, dahar somai hakan eta lu. Yang subuhkeun aing lah. Aing lapar, baik teu lapar, baik. Kedeung aing digana bungsuna ningali panon poe ieu cek mana ieu. Subuhkeun parang hakan. Nepi lah ka kerajaan teh si budak teh. Aya rajana, ulama aya kumpul aja pada tentara. Al Hikmat datang. Benar ieu cenah budakna. Tingali ku Al Hikmat. Nuhun terus ieu. Sifatna kieu ieu meunang bedegul ekos kieu cenah ieu. Ngan wayahna raja cek Al Hikmat. Ieu nu maehan budak kudu langsung raja. Entong ditahkeun saja. Eta budak pencit cokot hampruna langsung ku raja usapkeun kana sirah raja. Entong nitah nu sanes sebab ieu hampru teu meunang nempel ka leungeun nu sanes. Kudu ka leungeun raja langsung. Langsung muhun. Pengawal cokot senjata pang seukeut-seukeutna. Beh ieu budak teu ngarasa nyeri ketika dipencit. Oh nya mangga. Cokot senjata pang seukeut-seukeut. Dibawa ku raja teh rek dipencit rek dialhamdulillah. Begitu eta budak geus digolerkeun rek dipencit ku raja, eta budak padohika dohkan sadidan babala katakan susurian. Babala katakan wah susurian eta kaget kabeh jalan di kerajaan. Kiai nak kaget, raja nek kaget. Wah. Wah. Edan iki jelema. Banyak ubah lain jelema edan. Cek raja di mana-mana jelema rek dipaehan sok mewek. Atau gogoakan. Atau sedih. Ari ieu mah make seserian. Aneh cek raja. Eta akhirna ku raja dicekel. Heh, budak. Ari sia kunaon make cicilikidikan. Sia kunaon make seserian. Batur marek paeh teh mewek, sedih gogoakan. Ari sia make seserian. Naon di rahasiana cek raja. Cek eta budak, "Hei raja, percuma aing mewek oge. Moal anu ngadenge kana omongan aing." Sanajan aing gogoakan ngajerit maratan langit ngaguak matatan darat keluar cai mata getih moal anu peduli ka aing di dunia ieu. Percuma. Aing rek ngagero indung bapak aing, ngadu ka indung bapak aing rek gogoakan manggil indung bapak aing percuma moal didenge sebab aing geus dijual ku indung bapak aing. Sebab indung bapak aing teu sabar ngajedog dina kapakiranana. Aing rek ngadu ka raja moal didenge, da aing yang ubah raja. Aing rek ngadu ka ulama moal didenge ku ulama, da memang ulama nu matwakeun meunang maehan aing. Percuma aing ngaguak oge, percuma aing ceurik oge. Makana aing bungah seserian reka panggih jeung Allah Ta'ala. Rek diadukeun ku aing ka Allah Ta'ala tentang ketidakadilan di dunia ieu. Ku aing dibejakeun fatwa ulama tanu sasar. Ku aing dibejakeun indung bapak aing nu teu sabar dina kapakiran. Ku aing rek dibejakeun ketidakadilan raja anu teu bisa nahan budugna aing menjadi korbanna. Cek raja moloho kayak kieu. Eta raja ceurik. Bedog lepas. Paksa rajil mah getar raja. Ya Allah, cek raja kunaon aing nu budug. Ieu menjadi korban. Make teu sabar aing mah rek dibere budak kieu. Kunaon anu jadi sasaran make budak anu teu berdosa. Anu teu nyaho-naon. Kudu dipaehan. Usah aing teu sabar nahan hukum. Hei sia ulama, padu sia matwakeun hukum. Ulama panteutan raja kudu ngapunangkeun. Akhirna eta duduk di sopir cek raja. Kasep, Bapak ridho kajenting budug seineng-ineng daripada kudu maehan anjeun anu teu berdosa.
Da anjeun mah jelema teu berdosa, teu jelema teu saha nu salah mah nu bapak anjeun. Diuji dina kapakiran teu kuat kabita ku duit 15 karung. Sok abdi mah cenah ayeuna ridho budug saeunang-eunang kasep dia ku bapa dirangkul. Cek eta budak geus raja tong deket teh bising tepah budugna ka aya. Eta ulama teurik kabeh di dinya. Salah urang mah teu kunaon make budak anu teu berdosa jadi sasaran. Jeung anjeun uih kaditu bebeja ka inung bapak anjeun bahwa abdi bebaskeun ku raja geus eta 15 karung mah jang inung bapak anjeun jeung ridho cenah bapak mah duduk saeunang-eunang daripada kurumahan anjeun untuk berdosa nya kana keadilan bapak cek raja teh eta budak lempang 7 lengkah budug raja morolok cager harita jadi horeng ku hampru budak teh hampru pan aya nu deket hate di jero hate jadi horeng cager nasi raja teh ku omongan budak anu di jero hate. Oh iya salah satu contoh penafsiran ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di mana jelema sieun kana Allah, sieun kana siksa Allah, sieun kana bebendu Allah, ku Allah bakal dibere jalan keluar. Ieu si raja teh sieun kana bebendu Allah, sieun kana siksa Allah. Akhirnya bebas budak, akhirnya dicager. Atuh balik deui si raja, si budak teh kainung bapana kali itu, bari sataranjange gitu. Cing bapak hampura ujang, hampura, ulah ngaririwaan, ulah. Umi salah, budak teh kajakeun deui, ayo. Ayo, jadi hidup keneh lah. Tayo para jamaah sadaya. Tah moal lepas nu opat ieu.